Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah masuk galbuna mithlul ujbi wal kibri wal bukhli wa ghairi dzalik. Jadi ujub di puasaan. Urang makan puasa mah puasa bae tapi rasa maneh aya. Aing mah hebat sakieu mah boho, aing mah puasa lain lalagaan. Puasa teh asanang sorangan, ujub ngaranna. Eueuh nanaonan da puasa kos kitu teh. Hapak teh mun cara pare gacung. Dipelak, disurubuk, pas buahan, hapak gacung. Ketika diala nuboga na teh ya geus kieu bae orau. Kunaon cak pamajikan garacung. Modal, tenaga, gacung. Kak, geus bae Kak. Ulah marah-marah atuh lain ulah marah-marah, urang nungguan man gacung naon artina. Jadi ka manakeun tuh kebo. Jadi ka kebokeun jadi parab kebo. Tah puasa syariat ge engkena bakal jadi parab kebo. Eta puasa sia tah. Tuh sebenarnya kiai ge kos kitu babarengan atuh urang puasa kebo kabeh. Ya Allah. Tuh kan. Kibir takabur, sombong, bukhli. Ya Allah ya Rabbi. Kabeh penyakit araraya di jero hate. Geus mamata, geus maceuli. Ieu deui hate, rasa ujub, rasa takabur, rasa bukhli. Nah ieu di jero teh teu di puasaan. Maka fakulluha yubtilu shauma thariqah. Ieu ngabatalkeun puasa thariqah nu puasa. Jadi puasa syariat mah muaqqatun. Aya waktuna dahar aya waktuna, ketika beurang dahar batal. Puasa thariqah mah goer muaqqat, muabad ngaranna fi jami umri. Geus lamun nyana ngomongkeun batur batal puasana. Mun nyana ujub batal puasana. Mun nyana takabur batal puasana. Masya Allah, mantak persis sakumaha dawuhan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi rumba shaimin laisa lahu min syamihi la ju'. Loba jasa masyarakat, loba jasa umat, loba jasa kaum anu paraluasa tapi laisa lahu min syamihi teu bogana naon puasana ilal ju' kecuali ngan lapar doang. Ngan sakadar lapar ganjaranana. Ima aya hiji awewe datang ka Kangjeng Nabi. Nah, inget teh Kangjeng Nabi bulan Ramadan osok barahan jasa aing dek datang ke Kangjeng Nabi menta dahareun pasti nya nama merek. Assalamualaikum. Salam Kangjeng. Ya Tuhan ya Rasulullah, ini ja'iyatun shaimatun. Abdi ieu lapar, abdi keur puasa. Cek Kangjeng Nabi, innaki lasti shaimatan walakin ja'iyatan. Siapa teu puasa ngan lapar doang. Ceurik jana ka ieu mah. Masya Allah. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Isukna datang deui. Sudah ja'at tsaniyah. Datang kedua kali. Datangnya assalamualaikum ya Rasulullah. Salam. Naon? Ini ja'iyatun shaimatun abdi lapar ye. Abdi keur puasa. Sarua. Cek Kangjeng Nabi innaki lasti shaimatan walakin ja'iyatan. Mana teu puasa tapi kan boga lapar doang. Ambo cek Kangjeng Nabi. Dipikir jana balik deui ka imah, langsung wa qadat fi baiti hadiu be di imana. Nyana da pakuran ke ya aing puasa cek yana teh. Ja puasa ieu ke di itu kunya coba aing deuk moal kaluar deuk di imah bae coba. Kunci ku jana awang puasa. Terus di subuh datang ke zuhur salat asup deui ka imah. Salat atas asar keluar salat maksudnya ka wudu kajero deui datang coba sore ka Kangjeng Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Nah ini ja'iyatun shaimatun abdi ieu lapar tur abdi puasa. Sedekti bener anjeun
terus nyana nitah famaro lah ta'at nyana nitah ka sahabat bae pas sahabat coba kadiekeun korma ye aya awewe ye lapareun jasa ye bare buka nyana merenung bae jadi aing di jero imah bae puasa tapi keluar mah aing teu dianggap puasa keke horenganan asal keluar bae ngobrol ngomongkeun batur keluar ngobrol ngomongkeun batur jadinya gibah karasa kunyana oh eta Kangjeng Nabi ka eta awewe eta gibah teu dianggap puasa siapa ngan menang lapar doang teu puasa eta zaman Kangjeng Nabi gibah dage meureun saeutik jasa atuh komo zaman urang ieu mah geus lain hapa lain gacung deui ieu mah geus eueuhan we sabasa kali ieu mah jeung tangkal-tangkalna jeung kebo-kebo acan ya Allah ya Rabbi mantak sih ada ya ngomong nunggu sekolot mah nyawa datang nyahon itu kan ke puasa deh iya datang nyahon itu ya Allah ya Rabbi Masya Allah tuh ya nah iyalah seorang wanita mantak puasa nak orang kudu ditingkatkan ulah sakumaha Kangjeng Nabi iya persis ucapan Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min syamil ju' anus kelanjutan anak rubba qaimin laisa lau min qiyami ila sahru loba jasa jelema penting tahajud tetapi teu boga ganjaran ngan sakadar mentang mata doang nyana ngan sakadar mentang mata doang meleh tapi ganjaranana kunaon eta rasa takabur rasa ujub di jero hatena aya keneh bae komo beurangna kemudian nyana ngomongkeun batur tahajud tinggal tahajud Allah karim mantap Kangjeng Nabi kamin shaimin muftir wa kamin muftirin shaim loba jelema nu puasa tapi batal horeng hakikat nama loba jelema nu batal puasana tapi puasa maksudna kieu loba jelema nu beurangna puasa tetapi ganjaranna loba jelema anu beurangna puasa terus maghrib buka kabelah dituna tetep makna puasa bae padahal geus buka tapi maknana makna puasa bae kunaon eta ayumsiku Allahu anil asam wa idza'in nas bil jawari nyana ngajagaan anggahotana ngajagaan tina kabatur tina iza nganyerikeun batur teu ngomongkeun dan lain sebagainya sangat dijaga mantap cek Kangjeng Nabi hadis qudsi Allah nyarita inna shauma li puasa man lain mantap lamun sayang kalem berarti geus lain wae deui puasa man wae berarti lamun sia takabur lain wae deui puasa man lain awas inna somali asomuli inna somali sarua bae puasa man lain ulah di aku gusia ujub teh takabur teh yang kalem teh dan lain sebagainya wa ana ajiz bihi aing bakal ngabalas siapa puasa geus bae atas dasar aing lillahi taala nu aing eta puasa lamun haju sia takabur berarti geus lain nu aing deui lamun sia sombong berarti geus lain nu aing deui lamun sia yang kalem ku batur bahasa lain nu aing deui aing moal ngabalas ka sia puasa manuai berarti kudu dijaga urang zahiron wa batina Allah karim memantak lamun urang geus bisa ngajagaan zahir jeung batin kakara kurang eta teh makna puasa lamun puasa mah puasa teu dahar teu nginum teu jima tapi haju urang terus bae ngabuburit beuh mata dideleukeun sakadayak urang teu dipuasaan eta mata teu dipuasakeun ceulit teu dipuasakeun eta mah nu kos kitu mah lain puasa pindah dahar Allah respeun jasa ka jelema anu nahan nafsu birah nafsu amarah nafsu serakah kabeh ku urang teh dipuasaan Allah sangat resep membantah jihad perang di medan laga mah gampang tapi perang nafsu iyalah hese nah urang sabulan ieu satahun cuman sabulan dititah tapa urang mentek cek ulah nu karolot bae nu karolot lah geus lah ulah loba macam-macam ulah loba macam-macam geus bandingan ge tararapa bae geus ulah kamu geus pokona di imah TV begedean empan goblok eta manya nonton TV bulan puasa sih maca Quran zikir ulah loba ngobrol-ngobrol aja Masya Allah
mantak nu hebat mah doa Siti Robaiatul Adawiyah urang apalkeun nya terutama ku kaum Hawa ieu doa anak pohara jasa bisa sekali hebat ya ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirina wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin fala uridu minad dunya illa ikraka wala minal uqba illa ru'yatak ya arhamar rahimin. Ta eta doa waliyatullah Siti Robaiatul Adawiyah urang teu kapanggih jeung Siti Robaiana teu kazamanan kuburanana jana aya 3 di dunia lain lalagaan yang mau di urang ge kuburan teh Syekh Yusuf teh aya 7 di dunia kuburanana Syekh Maghribi teh aya 3 di dunia kemudian kitu aya 9 kuburan teh loba jasa urang mah nyaho aya eueuh di kuburan ge bakal kayu Siti Robaiatul Adawiyah iya dah di Basrah aya kuburanana di Basrah aya di Mesir aya Robaiatul Adawiyah mah kuburanana di Yaman aya kuburan Robaiatul Adawiyah tah ieu kuburan waliyatullah sarua jeung Wes Kurni teh kitu kuburanana kitu di Uzbekistan aya kemudian di dia di Baghdad aya Wes Kurni teh tungtung Baghdad aya Wes Kurni malama aya nu ngaku di Yaman ge aya Wes Kurni anu ku kawalianana dicaritakeun ku Kangjeng Nabi nu pernah didongengkeun ku kaula ieu mah ieu Siti Robaiatul Adawiyah talar doana sakali deui ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirin wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin fala uridu minad dunya illa zikraka wala minal uqba illa ru'yatak tah eta ya arhamar kedatang ka imah talarnya babacanya dihartieunana ieu mantep jasa ilahi he pangeran abdi andai kata aya bagian abdi tina dunia Gusti mere dunia di dunia jang abdi Gusti abdi mah teu hayang pangbikeunkeun bae dunia bagian abdi ka kafir wabeh jang kafir lamun aya bagian abdi di akhirat ganjaran abdi mah teu hayang ganjaran fatilil mukminin ganjaran abdi bikeun ka mukminin kabeh abdi mah dunia di dunia teu hayang pangbikeunkeun ka kafir ganjaran di akhirat mun deuk dibere teh abdi mah teu hayang bikeun kanu hayangeun ka mukminin abdi mah teu hayang dunia teh hayang ganjaran hampir ngerempot deh yang mal dibaca kan mal doa kira-kira saja tadi udah mana ditalar aja kieu mah wah seneng ngawarung bangkrut aing tadi udah resep bae jaknya lah geus hayang lah jaknya tala uridu minad dunya abi mah teu ngarepkeun tina dunya ila zikraka kecuali eling ka Gusti abdi mah di dunia cukup bae rindu ka Gusti eling ka Gusti zikir ka Gusti geus sakitu abdi mah teu hayang dunia saeutik-eutik acan bikeun ka kafir kabeh sebab dunia mah ngajauhkeun diri abdi ka Gusti sebab dunia mau poho ka Gusti sebab dunia mau cilaka jaga di akhirat mani bikeun ka kafir tanggung cilaka nya mah supaya itulah biar terakhir ta doa masyaallah lamun abdi bakal dibere ganjaran abdi teu perlu ganjaran Gusti bikeun ka mukminin nu hayang ganjaran teu hayang saeutik-eutik acan hayang naon atuh cak Gusti Allah abdi mah di dunia hayang inget bae ka Gusti hayang zikir bae ka Gusti di akhirat abdi mah teu hayang naon hayang deuleu doa ka Gusti geus sakitu di dunia hayang zikir bae boga rasa nikmat zikir di akhirat hayang deuleu ka Gusti atuh geus sakitu atuh teh mah pangarna di eta mah bakal naon kos kitu mah di sorga sabada Gusti teh mah oh, itu mah di surga berarti mangga. Teman kos kitu mah malah di neraka mah. Ya tuh sabodo cek kitu teh. Geus kos kitu bae kula mah hayangna. Ah, endek ditalar endek. Itu kuat dong tah ngadengin urang kos kitu dah. Gusti lamun abdi dibere bagian dunia geus ulah dikabdikeun ka kafirkeun bae. Ka anak atuh ulah anaknya cilaka. Beneran ieu mah ka anaknya ulah cek. Sugan itu ieu mah kata tangga ulah. Naon sebabna begitu ditanya ku ulama Rubeah eta ngadoa sia kos kitu amat kumaha teh lamun eta bagian sia dunia dibikeun bae atuh kata tangga maulah lamun kana tatanggana mukmin lamun nyana aing mere dunia ka mukmin haju ku Allah diijabah engke nyana bisa sugih ku sebab sugih nyana cilaka berarti nyana jauh jeung Allah berarti jauhna nyana jeung Allah gara-gara aing mere ka nyana hayang aing bikin kukuman geus kakapirkeun bae kabeh kakapirkeun kita tangga susah kajun penting ke sorga anak susah masalah sakena penting mah ke sorga pemikiran geus duniaan saeutik-eutik aja
yang nama mun tukang karung yang nama jariji jariji sama aing saya kubahan dari kebon cenah para doa ya Allah sakitu bae abdi bah teu boga harapan di dunia kecuali zikir ka Gusti eling ka Gusti per detik per menit jeung di akhirat teu aya deui kecuali ningali langsung ka Gusti sakitu kahayang abdi mah geus tirik ya Allah ya Rabb terakhir ialah puasa hakikat imsakul fuad an mahabbati basi wallah disebut puasa khususul khusus nguasaan hati tina cinta kasalian Allah bisi di jero hati aya cinta kasalian Allah di puasaan per detik per detik per detik per detik wa imsakus sirran mahabbati syahadati ghairillah taala jeung nahan sir tina musyahadah tina mahabbah musyahadah kasalian Allah bisi sir aya kasalian Allah wali Allah komong nabiyin komong mursalin iwa sadetik jero hati kasalian Allah Allah be iyalah puasa hakikat ngaran sebab Kanjeng Nabi hadis kursi berat piti Gusti Allah al insanu sri manusia teh rahasia kaula kulantaran rahasia kaula seluruh nu aya di dunia ciptaan aing zaman Musa los yang sia cak Allah wahai manusia aing teh nyiptakeun dunia langit bumi berbagai kemanfaatan timimiti dahareun tanah kendaraan jeung berbagai logam emas minyak dan lain sebagainya los eta teh jang sia kabeh jang sia tetapi wa ana sirru cak Gusti Allah tapi kula ia adalah sirna manusia artina panjang mun dicaritakeun horeng manusia anu mukmin mah dibere ku aing seluruh dunia teu hayang nu hayang teh ngeusikeun aing di jero hatena jang naon sakeuna tuh atuh udag-udag dunia di udag-udag haji rusak panjang udag-udag rusak maning nyieun dunia urang ngahayangan sawah bakal rusak maning anu nyieun sawah Allah urang ngahayangan mobil bakal rusak maning ngahayangan anu nyieun mobil Allah urang hayangan naon bae maning nyieuna matak al insanu sirri manusia adalah sir kaula tapi wa ana sirru kaula sirna manusia tuh kabeh di dunia dibikin ka manusia tapi manusia embungan hayang ka aing bae sareng gitu matak wa ana sirru geus jelema anu datang ibadah datang ka zahir doang iya ibadah zahir aya nu datang ka qalbu ibadah qalbu berarti toriko aya ibadahna rusir ke kajituna ya ibadah hakikat geus urang kuari mah ulah terlalu zahir teuing ibadah campuranlah kurang ibadahna make ibadah qalbu yakni bertoriko lalaunan mata urang puasaan ulah beteng dulu puasa mata ilukeun puasa ceuli ilukeun puasa sungut ilukeun puasa abeh puasa urang ieu sesuai jeung cak nu nitahna yakni Allah Subhanahu wa taala di mana Allah nerangkeun puasa di Quran mana ayatna ieu tadi dibaca ya ayyuhalladzina amanu Gusti Allah menyeru ka'alladzina amanu yakni jalma-jalma nu iman alladzina isim mausul amanu silah wal mausul mausilati fi quwwatil mustaq sarua jeung al mu'minun digerokeun ku Gusti Allah diseru ku Gusti Allah dititah wahai jelema nu ariman rek lalaki rek awewe di mana bae ayana satungtung hirup keneh kutiba alaikumus syiyam ditardukeun ka marana kabeh puasa jadi seruan Allah teh ka alladzina amanu Yahudi tadi seru ku Gusti Allah jatah manggeus usuluh neraka
Nasrani, Kristen, Katolik, Protestan tadi titah ku Gusti Allah tama bakal jadi panghuru neraka jahanam. Budak Konghucu Hindu tadi titah puasa ku Gusti Allah. Lengkap doang tama hirup ge. Moal kebal ku aing ge bebas-bebaskeun ka Gusti Allah aing geus jadiakeun neraka 7 neraka teh tah jeung si eta. Bukuain dititah mah dimana bae ayana jelema nu iman ka aing iman ka rasul aing ialah urang kabeh anu khususna umumna dimana bae dulur urang mukminin mukminat sadunya diseru ku Gusti Allah kita ngalaksanakeun alhamdulillah ya rabbil besi aya nu ngahiri urang cikupa misalna pan urang dititah puasa ai umat nu baheula teu kitu aya anu ngahiri emang hirian urang cikupa kakana dibere duit 100.000 adina 50 adina ngasah pedang ngahiri beres tangga diberekeun ieu mah pugugeus dijodoh-jodoh ngajodohna nang Gusti Allah kakana boga pamajikanna rada jore adina boga pamajikan rada gelis ngahiri dek dibunuh tarolo orang cikupa eta urang gitu ya iya ge urang dititah puasa besi aya nu ngahiri cek Gusti Allah disinonimkeun kama kutiba alal ladzina min qablikum sakumaha dipardukeunna puasa ka umat nu maraneh kabeh kamemeh maraneh kabeh umat memeh maneh ge sarua dipardu umat Kangjeng Nabi Musa aya puasa umat Kangjeng Nabi Isa aya puasa umat Kangjeng Nabi Ibrahim aya ngan beda doang di umat Kangjeng Nabi urang mah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasa teh sabulan terus kontinu berturut-turut umat Kangjeng Nabi Isa mah beda sapoe puasa sapoe ente sapoe puasa sapoe ente geus nu sabulan teh 15 poe memehna dititah puasa genep poe nah ku urang Kristen ditambahan sabulan Sya'ban nyana puasa bae ditambahan jeung Ramadan eta nu nitah ti Gusti Allah panita nyana doang kahayang nyana supaya dianggap hebat supaya dianggap nyana teh ahli ibadah hayang dibarere duit hayang disumbang hayang diagung-agung hayang dimulyakeun nah ye akhirna dibatalkeun ku Gusti Allah puasana ulah kitu kieu bae puasana ye cara puasa urang cara puasa anu diturunkan ke Kangjeng Nabi urang sabulan campur gitulah dengan jalan ku Gusti Allah kita puasa di bulan Ramadan sebab Kangjeng Nabi syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum syiyam bulan Ramadan eta bulan ku Gusti Allah dipardukeun puasa disunahkeun qiyamul lail numantak faman shoma wa qama imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayawma waladatu ummu sajelema nu puasa di bulan Ramadan pentingna qiyamul lail tarawih motifnya imanan wa ihtisaban percaya penuh jeung karena Allah teu karena makhlukna maka eta jelema nu ngalaksanakeun puasa jeung tarawihna kharaja min dhunubihi kaluar ti dosana bersih dosaan percis kos katarak dilahirkeun ti rahim ibuna alhamdulillah ya rabbil mudah-mudahan orang kabehan dihampura dosa ku Gusti Allah sehingga orang balik ke alam kubur orang bersih tina dosa orang salamet tina siksa Allah
hingga orang dihijikeun jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi man saya biduhuli Ramadan sajelman bunga jasa ku asupna bulan Ramadan ku datangna bulan Ramadan Arramahullahu jasadahu alam niran, maka Allah ngaharamkeun kana jasadna kana neraka. Waduh. Bungah doang ku datangna bulan Ramadan haram kana neraka. Bungah doang can puasa can naon. Can puasa can naon bungah doang geus moal kana neraka bae geus. Ngan ai bungah mah pan lain disungut di dieu tah. Di dieu. Mun ditanya ya kabehan dia bunga dan itu ya asupna bulan Ramadan nggak sebejaan ku kiai nak bunga mau ditanya mak naon sebab gana mantap bunga eta ngabuburi terame di Citra Masya Allah bari ngadaguan kebegan jagong antingnya gede sabola buuknya borong sabola eta bae taresep jasa aya nu lain kita ngejalain gitu bunga ya punah bunga teh aing lain naon bukana doang aduh asana punah rujak di dia sirup di dia kopi di dia susu hampir aing teu bisa salat maghrib eta doang tak ieu bunga ya aduh macam-macam lain saurang dia mah lain aing bunga puasa teh sahur doang sahur nggak sana guna eta sahur teh jadi geunah kan ku main jadi itu nikmat jasa sahur aya tapi aya nu kieu di Cikupang aya bulan puasa lain kuna naon cilok mah beurang eta bae nya ada maghrib ambo poharaja Masya Allah macam-macam jasa jelema bunga kedatangan Ramadan teh macam-macam lamun encannya mah kajrona Ramadan pasti kitu mah Memantak kudunya heula kana jerona kana eusina Ramadan aya naon sih pasti urang ge bakal bunga lamun nyaho keagungan Ramadan, mun nyaho kana kemuliaan Ramadan, mun nyaho kana kagagahan bulan Ramadan, pasti sahabat dia bakal bunga. Kayak kitu kumaha Ramadan? Ramadan mah lain sembarangan. Nomor kahiji tadi dijelaskan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Kagagahan bulan Ramadan bisa ngahapus dosa nu geus jeung can coba eta. Gagah jasa ka bulan Ramadan. Beberean bulan Ramadan teh gagah bisa ngahampura dosa nu geus jeung can. Kakarak wih mantepnya. Urang ge kadatangan jelema teh aya anu bunga ka urang aya nu biasa-biasa bae ka urang aya anu sebel kadatangan jelema teh aya anu datangna ka urang ngabungah biasa di mana datang sonona luar biasa ngobrol tepati loba begitu ku urang nanya naon kebutuhan dicumponan ku nanya manehanana bahkan deleuwihan bahkan ngajanggihan di manehanana ieu mah kakarak sakieu ke bulan hareupna mungkin 2 lipat insyaallah mudah-mudahan kula aya milik asana ka ditu nama eta dibuktikan ku nya unggal bulan mere nyana teh di hareupeun mah kieu ka mananya Pak Haji nu eta teh eta tah di arep-arep sebab bunga aya nu biasa-biasa bae datangna ka dinya aya habar mah bunga mere mati long beres tadi aya nu ka dinya dengan mau cerik doang mau cerik ka dinya teh eta tuh jakenan anak geus asup sakola kurang duit 2 juta nu kamari ge can dibayar ya kuat minta tulung deui bae tah
eta mah lamun datang deui teh beja ka pamajikan beja ka haji eueuh gitu. Eta teh tamu teh macem-macem. Ieu keur carita jelema nu teu ikhlas. Datangna bulan ge sarua bae takos kitu teh. Lamun bawahan kadatangan atasan bunga lantaran atasan biasana sok barabere. Tapi baheula nu kuari mah lain, justru atasan teh neken ka bawahan, bolon kuari mah. Baheula mah mun kadatangan timpro teh bunga, tapi kuari mah mun kadatangan timpro teh sebel lantaran timprona nyundakan malulu. Eta di ditu di Malaysia. Menang nuru di Indonesia eta geus sarua. Baheula mah kadatangan bupati teh bunga lantaran bupatihna nyumbang, bupatihna tajang anuna kuari mah bupati geus telepon ka camat kondisikan saya mau datang goblok itu teh bupati. Eta di Lampung teh mau ke situ. Menang nuru di dia di Jakarta. Jadi kos kala itu kuari mah teh. Baheula mah lamun di sakolahan datang penilik buah eta guru bunga kabeh. Budak bunga kabeh lantaran dek dibere ilmu, dek dibere penerangan, tur maneh anak nyaritakeun aya kelebihan dana di atas jang guru. Kuari mah pendidik datang ka sakolahan nya minta dikondisikeun tolol di goblok. Eta di ditu di Jogja teh mah. Sakolana di Jogja tuh di dieu ge diteruskeun karari itu. Nariruna Yahudi bae kabeh. Jadi tebunga, guru kedatangan penilik kamu bunga nanti merangkat mirisan. Tentunya menudek terkena orok kondisikan buat atasan kita. Jadi karar itu ya, suri, berentah saja mereka masuk. Guru kami jadi guru kami itu. Tetap kali berlain dari. Nu beres. Mudah-mudahan kuayana pengajian jadi barere bawaan jeung atasan beres, rakyatna jeung pejabatna beres, muridnya jeung guruna beres. Kuari mah boro-boro dek kadatangan bupati atau atasan, boro-boro dek kadatangan pimpro, boro-boro dek kadatangan penilik, ya bawahan teh. Sangkilang murid dek kadatangan guru ngirisan. Murid dek kadatangan guru ngirisan. Emang kuna urut bulan kamari ge guru ka dia aing kotok can kabayar. Kuari datang di embe asana ye. Guru kitu teh. Eta kiai eta. Bangsa kiai Golkar biasana guru teh. Masyaallah. Biasa anu kurang datang teh jelema bunga. Coba lamun kadatangan ku kiai bunga jasa emang gonon gitu. Nya nama mau berkah tadi aing keur memeh datang mah dagang teu maju barang kadatangan nyana mejejes darah. Tambah lebay bodalna diangkut ka bajunya. Eta teu bunga itu. Hei teh guru bae ge salah guru ngaji bae ge salah kiai bae ge salah. Oh atuh ka ditu nang sangat didik ya di Indonesia sehingga kadatangan kiai bae ge teu bunga luar biasa. Ndut ngundang mubalik bae masih perhitungan gina sabar duitnya kok gitu sih itu deh kumaha ilalakona kok bisa jadi kieu gara-gara bintang film milu jadi dai gara-gara musikus jadi dai anu nyana mah memang fokus ka dinya lain deuk dakwah aju kiaina deui ka babawa untung mah ambalayah kabeh. Teu bunga kapanggih jeung kiai kapanggih jeung guru ngaji teu bunga lantaran nyana sarua jeung preman di sisi jalan di pengkolan ojek di Pasar Baru Tangerang. Naon bedana nga dieu mah preman bersorban. Lamun di PNS mah preman berdasi, lamun atuh itu mah geus preman bergelang bahar. Jadi gua emang gila lakon jadi preman kabeh. Mudah-mudahan orang kabeh jadi preman Allah, berani maju demi Allah, berani berkorban demi Allah. Kajian orang jadi preman Allah Subhanahu wa ta'ala. Atributnya bebas dek kumaha bae. Gagah Ramadan. Ku gagahna bulan Ramadan urang bunga. Sebab kahiji bisa
ngalungitkeun dosa-dosa urang nu enggeus jeung nu memeh. Masya Allah cek urang pohara amat eta bulan Ramadan teh. Nomor kedua, Ramadan eta bisa supidati sayatin setan bisa dibelenggu ku Ramadan, bisa dirantai ku Ramadan deh. Ku kagagahana bulan Ramadan setan-setan jeung jin teh dirantai ku bulan Ramadan. Saha nu bisa ngarantai ka setan? Ka anak urang teu bisa ngarantai. Nazarudin teh bisa dirantai. Para reseda senturi teu bisa dirantai sebab acak-acakan ka dituna. Ieu mah juri dirantai ku Ramadan mah. Mudah-mudahan Nazarudin beunang dirantai ku Ramadan. Bangun greget cenah. Ulah disebut-sebut sebab zaman terus kaitanna jurusanana. Mentok kendaranan. Aduh, Masya Allah, di urang sabaraha ranteun mah biasa. Urang teh apa tuh bisa dirantai sih? Mun bener-bener jangan rantai na. Bebeja ke kula, siap kula pangodokan aya kene. Tukang nyin rantai di pangodokan. Nang neng-nong. Teu nyahun. Ya, setan teh dirantai ku bulan Ramadan, ku kagagahan jeung ku keagungan Ramadan, setan dirantai. Masya Allah. Geus asal asup ke bulan Ramadan, urang geus moal babarengan deui jeung setan kecuali jelemana nu ngahiji jeung setan. Deui eta mah. Dak para ulama ngajelaskeun hadis eta nafsiran eta rami. Dipertanyakeun ku ulama di zaman sahabat kene, pan setan dirantai. Pan atuh di bulan puasa ngebobogohan terus bae. Ngabuburit make celana pendek. Eta aing resep ngabuburit kapuri teh eta doang tah. Loba urang rajeg teu make celana panjang. Insyaallah resep cenah aing. Pan ada setan tang gitu ngaranna teh. Dipertanyakeun kunaon eta? Oh, ieu setan teh nu dirantai mah nu marodah. Jin-jin jeung setan raja-raja. Nah, adapun anak buahna malah sapira anak buahna teh mah. Saking diantepkeun bae lana. Bebaskeun anak buahna mah. So masalah lamun raja mah dirantai bener-bener nu ditengkel kayu. Nu di non guha dirantai anu di laut di batu anu di tanggal caringin roboh tanggal caringin di ruanteng macam-macam. Aya anak buah nama teh sabaraha ieu ceukna teh diantepkeun berkeliaran ngan nyanan geus teu bisa karajana mah aya nu kitu nyaritakeun. Aya anu setan dirantai teh lamun urangna puasa na rapih jeung bener nyana teu bisa ngagoda ka urang. Mun urang puasa na sesuai syarat jeung rukunna, setan teu bisa ngagoda ka urang sehingga puasa urang mulus ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam penafsiranana. Gagah bulan Ramadan teh lain letik-letik bulan lantaran kagagahanana bisa ngahampura dosa samemehna jeung sanggeusna, bisa kitu sukidatus sayatin wa marwatul jin. Kagagahan Ramadan selanjutnya naon deui? Bulikat abwabun nar, lawang neraka langsung ditutup dengan agungna bulan Ramadan. Ewas nu bakal ka neraka, tutup lawang neraka. Gagahna bulan Ramadan teh bisa nutup lawang neraka. Bahkan wa futihat abwabul jannah, lawang surga dipolongo-polongokeun. Kuari teh geus mulai kuncina geus tinggal brah. Jadi kagagahan bulan Ramadan teh hiji ngahampura dosa memeh jeung dosa. Nomor kedua bisa ngarantai setan jeung jin. Nomor katiluna bisa nutupan neraka. Lawang neraka ditutup kabeh palam yustah minha babur. Hiji lawang acan nu dibuka. Nomor kaopatnya futihat abwabul jannah, lawang surga dibuka, dipersilakan untuk orang yang berpuasa masuk surga lewat jalan mana baik. Bahkan aya hiji lawang sumirayan babroyan la yadkhuluh
moal aya nu bisa asup kana eta lawak ila shaimun kecuali nu pararwasa hungkul jelema nu puasa aya alawang khusus ngaranna babur rayyan. Dalam mana bagi silakan ngan aya nu istimewa bagi jelema nu sok puasa di bulan Ramadan. Nah, aya babur rayyan memehna di dinya disariakeun minuman heula ketika urang asup ka sorga geus ngararinum geus hayang nginum naon dahaga seetik-seetik. Masya Allah gagah jasa bulan Ramadan. Bahkan lain sakadar sakitu sapoe-sapoena 100.000 jelema nu dimerdekakeun dibebaskeun tina neraka. Penghormatan terhadap bulan Ramadan 100.000 manusia per hari keluar ke neraka anu mestina disiksa ya menang dispensasi ti Gusti Allah Subhanahu wa taala manehanana bisa dikasorgakeun bebas tina neraka. Ya Allah mentak gelain nalagaan ya Allah bae ngahampura sakabeh dosa urang ku agungna bulan Ramadan. Maknya orang ndek dibawa dosa orang ke bulan Ramadan rugi anak. Allah bae Allah nu boga langit bumi ngahampura ka dosa orang kunaon atuh gara-gara urang teh jadi bebesanan bae teh ngomong. Teu jadi doang bebesanan atawa tadina urang boga ganding itu eta di kawin ku batur eta urang datang ka kuari jeung kawitna tolol teh. Ulah kitu atawa dek menang keuntungan tadina partner bisnis urang teh jeung itu akhirnya terjadi orang teh partner bisnis terjadi dagangna itu keuntungan gede orang tinggalin belu orang nanaonan jaka BG geus diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala mentak budaya Jakarta mah budaya Jakarta ieu asal dek Ramadan be minta hampura ka indung ka bapa minta hampura ka dulur minta hampura ka tetangga minta hampura ka sesama. Ia adalah budaya Jakarta tah ieu maksudna Allah bae ngahampura ieu urang geus silih hampurakeun. Tah kitulah mentak wayahna nya komo nu boga pamajikan dua nya. Boga pamajikan dua wayahna duh kaji gitu kumaha. Kau bingung bae aing minta hampura ka mana. Nu kolot jeung nu ngaret terepeh jasa. Masya Allah. Nih, cek tadi dia sahaja lu puasa imanan, percaya. Artinya percaya tasbih, lemah luar biasa karena Allah siap diperintah ku Gusti Allah. Puasa teh siap jasa, lemah jasa, ridho jasa diperintah puasa ku Gusti Allah. Geus teh pokona mah dosaan teh jelema. Asal siap lemah. Orang malain kadang-kadang lamun diperintah ku komandan menemah jasa tapi diperintah ku Allah mau waduh nyungkelit bae. Polisi tamtama prajurit dititah ku komandan siap dan saya lakukan perintah dan abri gitu kene dititah ku komandan siap dan kita puasa tidak siap loh. Waduh kita lamun dititah ku komandan mah dititah ku bupati bae bawahanana siap Bapak saya laksanakan. Dititah ku gubernur siap. Awalnya gubernurna lalaki kiai di dibere duit siap. Taronya sapan. Siap. Teta diperintah ku jelema mah siap dan. Tapi diperintah ku Allah sakitu make baret beureun di dieu. Di dieu lagi bintang lagi geus lain 5 de 7 di dieu. Kita ku Allah mah siap ya. Kita ulah korupsi itu, tapi ku komandan lu siap dan. Masya Allah. Eta mah deres pimpinan-pimpinan. Ieu mah aya hiji lalaki nyandung di ngora bae kanu kolot jarang cari orang bojong. Hiji waktu bulan puasa nyana nu kolot lah hanya dicarekan dari naon datang kanu kolot. Ka dieu muhun. Sabaraha eta balik? Oh, sakumaha ditanya ku dan Rami. Berapa dia balik? Ya dihitung baik. Ini hitung baik. Di mana baik Gori? Itu jadi mana di itu? Ada tengah bulan itu baliknya. Aku baru naik ke hitung mah. Pegang ke kamar. Ya nak kamar. Di kamarnya nak buka.
lu kalau teh dibuka ayo cari bareng bari bulan puasa gak itu balik terus sekalian kesempatan kumaha teh jagna siap dan kira-kira dititah kudu kolot sieuneun jasa siap dan keneh bae kabeh ge siap bae tapi dititah ku Allah kadang-kadang beuteungna dayut kumisna mablang jenggotna tempong neangan warteg nu teu kadeulean suku Masya Allah coba dele ku urang aya budak detik umurna kekarak 89 tahun aya nu kuateun puasa nu 10 tahun kuateun puasa nyana teh dilatih teh ku indungna nu 11 tu 12 tahun geus poboh loba jasa tama SD ieu ieu nu kakarak kelas 3 kelas 4 diajar puasa kuat teh kunaon nu gendut teu puasa jadi pasar kemis gitu teh sama dina ayana ge tama kikiriman ti Cikupa tama ya Allah mun dipikir ku urang ibadah teh kos kitu kapten tinggal kapten tapi loba nu teu puasa jenderal tinggal jenderal tapi loba nu teu puasa prajurit tinggal prajurit tapi teu puasa ketika dititah ku komandan nama siap dan kabeh ge eta bae eta Ki Haji titah kuno kolot siap dan jadi titah puasa mah lah Masya Allah iyalah lamun teu imanan wah isaban maka rasa gedena Ramadan tuh jadi lawanan Ramadan teh lain lalagaan bahkan ditambahan deui la khulufu shaim atyabu indallah min lihil miski bauna ambe sungut jelema nu puasa leuwih seuit tibatan ambekna minyak isik Masya Allah coba deh bulan puasa ambean sungutna bandingkeun jeung minyak misik coba ge ieu ka Kanjeng Nabi barang diambean jah henteu deui mah bau kadal Barenganan Allah indallahan atyabu indallah leuwih bagus teh munggu Allah min rihil miski tibatan ambil minyak misik ieu seungeut malaikat yang ngadeukeutan jalma nu puasa seungeut jasa cek malaikat Masya Allah bisa komunikasi manusia jeung malaikat model para rasul model para nabi model para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala kuari batu jahun kawali Allah padahal dina Al-Quran ayat ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum ya PKS bagus percayaan kawali Allah Wahabi itu percayaan kawali Allah nyana mah nyana nyarekanan ka Imam Syafi'i wali Allah ka Abdul Qadir wali Allah kege nyana ye bakalna ye ngusuk panyarekan nyana emang kumaha di Indonesia ngalain lalagaan lantaran anu ngembangkeun agama di Indonesia para wali Allah sementara keluar loba kelompok-kelompok anti wali Allah nusruk sia di tabakar eta ke dia lalawa emang kumaha gitu wali tepuguh tekaruh kuburan di mana karangarana di Tanjung Priuk terjadi seperti eta di Cikini eta mun lain wali Allah moal bisa loba-loba di Indonesia jenah ini kuari pendidik ngaji ini lain jelema kabeh setan sawareh mah teh aya jin di dieu ge termasuk wali Allah subhanahu wa ta'ala anu jelas yakin wali nikah mah aya jasa ieu tuh la khulufu famisain atyabu indallah min rihil ya Allah Lusa ini faratan bagi jelema nu puasa bakal boga kabungahan dua. Hiji farhatun hina yuftiru waktu buka pohara jasa bungahna. Wa farhatun hina yalqarbah. Kedua kali kabungan jaga di akhirat ketika orang dipanggil ku Gusti Allah subhanahu nikmat jasa kaparangi urang jeung Gusti Allah. Akhirnya ke Junaid ikut maju abdi Pak abdi Gusti Junaid mohon malaikat manggil coba buku menit
Iya abdi buku baratau hurufnya lalu bawa mengayat tulisan yang didinya ceklet kan tenang amat net atuh kula mah sholat biasa puasa biasa imanit upa Allah kapuri citra ente pernah tadi ngutus doang paling amprok jarapi mau puasana maju bisa ningali langsung ke kaku kurang kuari di ibadahan Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah kuabe nuku urang kuari disebut-sebut Allahu Akbar sami Allah at-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah tabangsa lillah Allah nah jaieu warenganan Gusti Allah engke bae teu bisa kuari moal bisa itulah kegagahan bulan Ramadan nu jelasna dek mawa urang dibawa kana kasalametan yakni dimualkeun asup ka neraka rek diasupkeun ka sorga gagah jasa ieu bulan Ramadan sambut bulan Ramadan lantaran gagah jasa agung jasa jeung mulia jasa mudah-mudahan urang kabeh diberi panjang umur bisa datang ke bulan Ramadan sehingga orang bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan intinya orang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala di bulan-bulan tertentu boga katangtuan wali istimewa di bulan Ramadan teh katangtuanana unzilat suhuf Ibrahim fi awal lailatin min syahr Ramadan awal bulan Ramadan turun buku Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam unzilat at-tauratu li hukm baina min Ramadan Taurat diturunkan di bulan Ramadan tanggal 7 setelah genep 7 berarti unzilal Injil diturunkan kitab Injil salasa asyarata ma baina min Ramadan tanggal 14 bulan Ramadan wa unzila Zabur di thamana asyarata Khalq tanggal 19 Ramadan wa unzila Al-Furqan di arba'ina isrin Khalq min Ramadan an mu'tamadna ayanan Al-Quranul Karim diturunkan tanggal 25 bulan Ramadan diitilafkan antara 25 dan 27 mu'tamadna tetap tanggal 25 bulan Ramadan jadi luar biasa bulan Ramadan orang pernah amplop jeung Kangjeng Nabi jeung pernah babarengan jeung Kangjeng Nabi tapi pidato Kangjeng Nabi ketika diinstruksikan puasa bulan Ramadan ditulis ku para sahabat ditulis ku para ulama di Bukhari aya di Muslim aya jeung di hadis-hadis lain ge aya nah ieulah urang ngadengikeun pidato Kangjeng Nabi ceramah Kangjeng Nabi ketika Kangjeng Nabi diinstruksikan puasa tahun kedua Hijriah turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus Kangjeng Nabi langsung pidato ieu pidatona ya ayyuhan nas qad awwallakum syahrun 'azimun syahrun mubarakun fihi lailatul khairin min alfi syahr ja'alallahu siyamahu fariyadatan wa qiyama lailihi tatawan man taqarraba fihi bi khisyatin min al-khair kana kaman adda fariyadatan fi maswah wa man adda fihi fariyadatan kana kaman adda 70 fariyadatan fi maswah وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر زيادة في الرزق من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبة من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء kaitan ceramah Kangjeng Nabi sahabat mah barang diceramahkeun talar kabeh coba kuan ini mantak ayat tek nage ceramah nanti katalar ku sahabat langsung ditulis mantak bisa didengekeun ku urang ku ari nu ngaji mungkin 1.000 10.000 20.000 mun ditanya saurang saha nu talar balik kabeh asan
Haji nyana malik deui ka kiaina. Coba kiai talar kan teu jauh omong. Ini kurang banget sakit ayana bae. Ngan engke cek mawa HP di imah we dia. Kayak kepanggil ke di imah. Jadi kuarina mementingkeun elektronik batan otak. Entak dek ngalawan ka Imam Syafi'i kumaha? Da Imam Syafi'i mah asal ngadenge teu pernah poho. Asal ngadenge ka beladina teu pernah poho Imam Syafi'i mah. Di dieu tadi dia pulpennya mah teh percis kos tukang bas. Tukang basnya dicuali teh naon? Hah? Patlot. Ai Imam Syafi'i mah di dieu teh pulpen paranti nulis asal ngadenge ngaji setet, asal ngadenge ngaji setet. Urang mah deuk kumaha setet mah jatuh panuduk 2 piring tunduk. Buku digantungkeun baekan di Imam Syafi'i. Aku hari aya anu endek ngalawan ka Imam Syafi'i, cabok jelema tolol tak kabur terus gede hulu teh koprehna ge pasti nomor 55 teh jelema. Soal mati teu pernah maca biografi nomeureun ka Imam Syafi'i. Ya, jelema atah keneh sama ku. Teu kudu ngalawan Imam Syafi'i, aing lawan ku sia. Asal lobaan. Ikramah kanjeng Nabi puharaja saya ngegedor hati sabubari. Ya ayuhan nas wahai manusia. Baheula makan ngan di Madinah doang tahun kedua Hijriah. Tapi kuari kan kadenge kurang cikupa. Nu ngaji mah jeung nu teu nundutan. Kadenge kan naon ni. Tenang lama teh. Ngajain. Aduh. Qad azallakum syahrun azimun. Geus niuhan ka maneh kabehan bulan anu agung. Urang teh geus diiuhan ku bulan anu agung. Lamun urang aya iiu boro-boro iiu tenda nu gede, boro-boro iiu hotel, boro-boro iiu istana, sangkilang payung bae ge cepet panas ngeunaheun komo aya sibo nu di. Wah. Buat iya doi itu naon emang nyawa gitu nyawa. Gus datang syahrul azimun qad azallakum syahrul mubarakun bulan anu pinuh ku kabarokahan di mana kabarokahan teh fihi lailatul khairun min al-isyahr dina bulan Ramadan teh aya hiji peuting mulai bagus tibatan 1000 bulan. Ya Allah. Emang kumaha mimitina ieu 1000 bulan kieu. Zikra li Rasulillah. Dicaritakeun ka Kanjeng Rasul rajulun min Bani Israil hamalas silah. Baheula di Bani Israil aya hiji lalaki mamawa senjata ala atikih di pundakna isabilillah ngagungkeun agama Allah. Pokoknya 1000 tahunnya nama senjata neangan ridho Allah temenang aya munkarat asal aya munkarat etas asal aya nu main gaples etas aya nu main catur buabat kunjana aya anu main kartu buabat kunjana aya nu korupsi bagi 2. Jakarta sama kok itu mah itu mah itu babat kunjana iya lamun Nazarudin hirupna di zaman iya ya anggeus cer lembu kunjana. Sakaran Nazarudin tadi. Tadayus. Tadi bangun baturna sih nyarah kabeh. Itu masyaallah, itu jadi barang reformasi jadi kieu isin aing mah memkedasina ge. Tambah leleb kieu masyaallah, mudah-mudahan ku gagahna bulan Ramadan para pejabat bisa jadi tararobat. Gede amat aminnya bangun nyaan teh gregetna gitu sekali deui mudah-mudahan ku aya bulan Ramadan pejabat-pejabat tararobat. Ya Allah mun kadengin ku nya teh mah kadengin mungkin tanaon ku mah Ramadan gagah jasa setan bagi dirante mudah-mudahan pejabat ge ya Allah, makaring loba iya pejabat nu ngaji di dieu. Lain lalagan loba sakaring loba. Mun moal salaman keng gesanana. Geus tetep aing ngampura kanyeuna ge.
Aduh, tadi ge kadele cepak lain deui. Lain cepak putih oh iya pasti banget lain deui cingeusna ge. Jeung atuh bajuna ge beda pan kadeleuna lain cara sia. Kalau lotor gitu bajunya. Atau ada balik ke ulah atau pejabat. Ulah tenang. Moal. Bapak kumaha budak leutik. Ye, urang seseh diri urang. Melalui khutbah Kangjeng Nabi. Urang teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi, teu pernah ngadengekeun langsung ceramah Kangjeng Nabi, tapi tek ceramahna aya urang bacakeun. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad azallakum syahrul azimun, syahrul mubarakun fihi lailatul khairun min alfi syahr. Baheula didongengkeun ka Kangjeng Nabi, aya hiji budak gora lalaki mawa senjata 1000 tahun sabilillah nyana. Terus-terusan teu meunang aya munkarat. Wah, cak Kangjeng Nabi pohara amat wajib Rasulullah liwalik. Pohara amat cak Kangjeng Rasul teh himmahna sabilillah. Hayang amat umat kaula teh ya. Hayang kos kitu tah. Hayang garagah negakeun agama. Hayang garagah sabilillahna. Hayang garagah amar ma'ruf nahi munkarna. Mun umat Islam garagah amar ma'ruf nahi munkar, moal aya gereja di urang. Moal aya. Komo lamun muih na gagah. Ieu kan karena pelentak-pelentutna muih. Anu tiheula tanda tangan teh muih, tiheula tanda tangan teh anu ku urang disogok, nu ku urang dipilih bupati mun nya teh tanda tangan jan teu. Abadnya demokrasi pan mayoritasnya Islam di Tangerang mah pada Kristen hiji-hiji aja. Kok atuh aya datangnya na aya. Nah ieu mantap ulah salah milih pejabat tak kudu da milih pejabat nu anti Kristen, anti Yahudi. Tah, nu kudu mah kitu, moal aya cenah kieu minimal nu rada deres we atuh ka agamana ulah ngantep teuing. Ya moal aya keur mah di negara urang mah demokrasi we negara Islam hese dek negakeun agama teh. Hese atuh minimal nu kadeuleuna kopehna mancrit we atuh. Bisa kadeu kopehna mancrit we wae kori berarti serang ya ka jeung kumaha. Teh mah cerita Kangjeng Nabi teh berharap amat bu hebat amat eta sia budak ngora. Amar ma'ruf nahi munkar sabilillah teureung 1000 tahun mana ting hebat memang hebat didinya lah wa tamanna li ummatihi ngarep-ngarep Kangjeng Nabi di jero hatena ka umatna hayang amat umat kula kos eta lalaki mun aya nu berjuang seperti kitu sadesa 5 bae asana mun di desa 5 nu kos kitu asana hulu saha Tunggu kepala desa siapa? Iya mapanggil suara amar ma'ruf nahi munkar wal lembur teh geus eueuh teuwanian nyaritakeun bahwa minuman haram, teuwanian nyaritakeun zina haram, teuwanian nyaritakeun kredit haram, taruhlah nu nyaritakeun mah meureun aya keneh nu bertindak mah eueuh. Ngomong tinggal ngomong mabok haram, ternyata di sisi imah nu ngomong ge ngebuadeg nu mabok. Zina haram, anak zina ambalaya. Meureun 5-10 tahun mah kahareup mah meureun moal aya anak jelema ka ditu anak zina malulu naudzubillah min. Karena naon? Anu amar ma'ruf nahi munkar. Anu amar ma'ruf nahi munkar ngan saukur ngomong deres aya keneh ngomong we di tahun sakieu deres kiai-kiai darekeun keneh ngomong ka ditu nama meureun lantaran dikondisikan kita ditangkap ngomong tangkap betul ngomong sakumaha kotok jago bae beureun jeung kotok biang kotok seuris jeung naon emang gitu kotok aing mah eta ya Allah ya Rabbi wa tamanna li ummatihi Kangjeng Nabi ngarep-ngarep pakuala Kangjeng Nabi ya Rabbi Gusti Pangeran Ibu ja'ata ummati absaral umum a'malan wa aglaha a'malan Gusti abdi mah hayang tinggal hayang cara anak muda di Bani Israel baheula dibere umurna panjang 1000 tahun memawa senjata berjuang negakkeun agama Gusti ngaluhurkeun agama Gusti kabita amat Gusti cuman Gusti ngajadikeun umat abdi Muhammad ka ulama aksaral umam pendek umurna
wa aqlaha amalan jeung pagaweana saeutik atuh moal bisa cara eta Gusti kabita tinggal kabita abdi mah hayang salamet ubat abdi sadayana kabita ngadege perjuangan modal eta kumaha Allah tabaraka wa taala lailatul qadri cek Gusti Allah Muhammad mun hayang akur jeung jelema nu berjuang di Bani Israil baheula 1000 tahun mau senjata ilai kalimatillah amr ma'ruf nahi munkar umat maneh mah teu kudu kikituan dibere ku di bulan Ramadan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Pokona mah asal di bulan Ramadan urang di tanggal 20 ka ditu ulah sare sanajan teu kadeuleu ku mata urang teu karasa ku urang Lailatul Qadar mah pan tetep aya asal tanggal 20 ulah hedes ka dituna. Eta teh khairun min alfi syahr tiga Lailatul Qadar ma inna anzalnahu fi lailatul wa ma adraka ma lailatul qadri khairun min tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il ilah lailatul qadar. Insyaallah imang ngadongengkeun ulah jauh-jauh almarhum abah kula cek abah teh abah manggihan Lailatul Qadar deuk mau teh dongeng ka kula 3 kali salila hirup 3 kali manggihan Lailatul Qadar teh hiji keur waktu masantren di masantren kene geus manggihan Lailatul Qadar pan urang mah masantren teh manggihan teh rang udah dongeng Lailatul Qadar dongeng Lailatul Qadar ya Allah ya kumaha di pondok cenah keur teu penting-penting terus tahajud salat blak asa di mana eueuh ieu teh luhur teh eueuh tah luhur tapi teu kebal plek oh Lailatul Qadar kahiji nomor kadua geus diimah di dieu ketika penting gitu tuh Lailatul Qadar mah urang sing hade ya aduh saya orang tiku paling mangyan Lailatul Qadar dosa jeung 12 berang lah cakur ieu budak kudu bakal grogol ieu budak ngarep Lailatul Qadar nomor kedua geus diimah di dieu tanggal 27 Ramadan tahun nu teu dibejakeun netalah mangga ade dimitina angin tiis anu luar biasa tah manggihan awalna cahaya-cahaya sarua ke nomor katilu tahun 2 tahun derek maut bulan Ramadan ieu ngalawudu pas ngalawudu jempol hurung kitu hurung di kamar teh di kamar cai teh hurung jempol suku nu katuh teh hurung dikenyet-kenyetkeun kaget teh pan hurung terus bae terus ditutupan besi kadeulean lantaran keur di dapur di dieu tah kamarna ditutupan make handuk terus lempang ke kamar dibuka deui puak cahaya terus teu kadeuleu halang teu kadeuleu naon ku cahaya jempol suku awalna ti jempol nah inget Ramadan terus gitulah cerita almarhum salila hirup didongengkeun sateh geus aya mudah-mudahan dihampura dosana mudah-mudahan dilegakeun kuburanana janten di kuburanana orang bisa bebarengan jeung jenazah di bawah bendera kanjeng Nabi urang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Gusti Allah mereka kanjeng Nabi ialah Lailatul Qadri. Ngucap Gusti Allah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih bagus tibatan 1000 bulan tinggal urangna kuari ngintip Lailatul Qadar. Mudah-mudahan orang kabehan bisa menang Lailatul Qadar. Walaupun teka dulu ku urang tapi orang bisa kitu aya hirup udang di malaman Lailatul Qadar. Seterusnya ceramah kanjeng Nabi
ja'alallahu siyamahu fardatan. Allah menjadikan puasa Ramadan sebagai puasa fardu. Wa qiyamal lailihi tatawuan. Allah menjadikan salat tarawihna sebagai salat sunnah. Man taqarraba fihi bi huslatin minal khair kana kaman adda fardatan fi maslah. Saja lemah nuduh madeh ka Gusti Allah di bulan Ramadan ku hiji kabagusan eta sarua jeung ngalaksanakeun fardu di bulan saja. Urang ngalaksanakeun puasa ngalaksanakeun salat sunah di bulan Ramadan sarua jeung ngalaksanakeun fardu di bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun sodako di bulan Ramadan sarua jeung ngalaksanakeun fardu sodako di luar bulan Ramadan ku gede-gedena bulan Ramadan. Ndek teu bungah kumaha kuan. Lantaran kanjeng Nabi kuramana man taqarraba fi bi khusatin minal khair kana kaman ada fardatan fi masiwa. Ngalaksanakeun kabagusan di bulan Ramadan eta teh seakan-akan fardu mun di luar bulan Ramadan mah ku gede-gedena ganjaran. Wa man ada fi fardatan sahaja lemah nu ngalaksanakeun kafarduan di bulan Ramadan kana kaman ada sabaina fardatan fi masiwa. Sarua jeung ngalaksanakeun fardu 70 kalian. Urang puasa di bulan Ramadan sarua jeung 70 fardu di luar bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun salat di bulan Ramadan fardu ye. Bisa zuhur sarua jeung 70 kalian di luar bulan Ramadan. Inilah keistimewaan agungna jeung gagahna bulan Ramadan anu diceramahkeun ku Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syahrul sabri bulan Ramadan teh sahar sabar bulan sabar sedangkan wa sabru thawabuhu al-jannah sabar eta ganjaranana surga. Bulan sabar teh sabar kumaha urang puasa isuk-isuk datang ka sore teu dahar mun teu sabar mal bisa dahareun aya imumeun aya tapi urang henteu ditanya kunaon teu dahar yen ka Allah kunaon teu minum yen ka Allah panganten anyar pemajikan aya teu make calana mangkan kunaon teu ditumpakan yen ka Allah beres panganten anyar onang ieu mah biasa nu nyandung mapan kitu ban dipaksa kuno kolot teu siap dan tetep yen ka Allah ya kebal kan ya bulan teu balik-balik kajian Ramadan we bisa yen ka Allah ulah cara orang doyong kiai nyawan jelema nyandung didoyong digembor aya datang kana kolot beurang bulan Ramadan ditumpakan betul Masya Allah siap dan mewah. Ayo bulan sabar wa sabru fawabihi al-jannah sabar ganjarannya adalah surga wa syahrul biasa wa syahrul jadi rizki jeung bulan ditambah-tambah rizki ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala lain lalagaan bulan Ramadan. Mandai man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan li dhunubihi sahaja lemah anu mere pangbukaan kanu puasa jelema mere pambukaan ka jelema nu puasa kana maghfiratan li dzunubihi eta beberean jang buka puasa sarua jeung hampura dosa. Maghfirah teh luar biasa lobana lain lalang mantap kabita jasa sahabatnya kabita jasa ya Rasulullah atuh kami ge ayang beberean teh kami pantu boga teh Kanjeng Nabi walau bisiki tamratin gede-gedena ganjaran mere pangbukaan eta mun hayang-hayang amat mah ieu ganjaran lain lalagaan ganjaran mafiro ieu li dzunubi ka eta teh mere sebelum urang boga korma dua bilahkeun sabelah jang batur nu teu bogaeun sabelah jang maneh mun boga dua siring hiji mun boga 5 siring 2,5 lamun urang boga 1 kilo siring 1/2 kilo ieu mah loba jasa bogana beulikeun Masya Allah, ini merek pangbukaan teh lain letik-letik gajar. Aduh, orang ada omong gitu teh, ada omong gitu. Asana loba nu mere ya kuan. Jadi pikiran teh lain hayang mere tolong. Emang ngeres ka bagi mah. Pikiran teh kudu hayang mere, ayeuna mah lain asana ieu, loba nu mere ieu. Mangsa Kiai Golkar memang tarolol.
lah itu kudu da urang aing ieu jar usaha aing hayang mere masyaallah kitulah jumlahi di samping kana magfiratan li dzunubihi wa isqaraqabatin minan nar jeung ngamerdekakeun rokobah tina neraka jadi pembebasan neraka urang mere sedekah mere pangbukaan kanu puasa Ramadan di samping diampura dosa dibebaskeun deui tina neraka alhamdulillahirabbil jangai deui keistimewaana wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyan qasam min ajrihi syai'un dibere ganjaran sakumaha gara-gara nu puasa urang lamun mere kadaharan mun mere pembukaan kanu puasa urang dibere ganjaran sakumaha puasana nu dibere ku urang bari teu dikurangan ganjarannya na wah eta mah geus dobel lagi dombal dadai gitu kalkulator hese ngitung na kalkulator teh urang mah pake kalkulator teh pake ngitung kieu sih urang mah lamun urang njem 100 juta berarti bungana sabaraha kan seureus yang bunga bejakeun ayo beraan 100 juta kemana bungana menghitung begitu mah bisa tah hitung kurang do mun ayeuna saurang ku aing dibere mun duaan ku aing dibere lamun aya santri 500 dibere mun 1000 ku aing dibere pake miskin yang geus luar biasa mantap lamun aya jelema barahan jasa di bulan Ramadan maot moal ngambil acan kana kitu silalatu neraka ngambil ge moal geus langsung surga bae geus mah itulah keistimewaan bulan Ramadan. Nah, iyalah ceramah Kanjeng Nabi anu tahara. Minta qalu ya Rasulullah, laisa kullu mujriman istirsain kami tanpa boga. Yang merepang bukaan kala Rasulullah, Kanjeng Rasulullah yang telah wahai Anfata Rasul mengalat tamratin syurbatin wajakatil labanin wa syahrun awal rahmatun wa awsatuhum mutratin wa akhiru aiskan minan nas sabogana baik boga baju bikin baju boga kitu hiji karena bikin hiji karena boga sargut cai bikin sargut cai bogangan saukur sasratus sudah bikin ieu mah lain lalagaan ulah datang katus sedekah di bulan Ramadan lantaran keur diperhatikeun jasa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tak mudah-mudahan urang kabeh yang diberi milik ku Gusti Allah, diberi rezeki ku Gusti Allah, sehingga urang di bulan Ramadan bisa sedekah, bisa aya di ridha Allah Subhanahu wa taala, aya di maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kewajiban puasa dua hari umur khamsaihi di kamali Syaban salasina yauman sempurna bulan Syaban 30 teh yes bulan 30 hiji dina bulan Islam mah dina hijriah mah sareng 30 poe yes berarti isukna langsung Ramadan. Mereka duanya diruyatil hilal fi hakiman ra'ahu ningali hilal bagi jelema anu ningalikeun hilal wa in kana fasiqon lamun urang teu ningali hilal dengekeun instruksi pemerintah ieu ru'yatna iraha sebab urang kudu nyaho wa salisuha bi thubutihi fi hakim man lam yarahu bi adli syahadah. Nomor kautatna bi ikhbari adli riwayah. Nomor kalimana bizanni dukhul Ramadan bil ijtihad yang kaasup Ramadan kalawan ijtihad man istabaha alaihi zalik bagi jelema nu keliru tentang waktu Ramadan. Nu jelas kudunya waktuna urang teu iraha sanajan urang puasa teu nyaho waktuna teu sah puasana. Na ialah urang tunggu informasi Badan Ru'yat Indonesia kaya diumumkan ku presiden atau ku menteri agama silakan tuturkan hasil daripada Ru'yat di Badan Ru'yat di Indonesia tinggal tunggu irah menurutkan hisab qot'i hitungan falak jatuhna penon lamun hitungan epimeris aya hitungan nyukom aya hitungan hisab qot'i berdasarkan sulam aya fatur rauful manan
Nah, lamun epimerius jatuhna ieu adalah tanggal 1 tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Senin. Matahari terbenam 17.55,18,75 arah matahari 18,17 tegak alaratipan kesiamannya. Jangan ngomong tegak arti tunggu ulang terima bersih saja ulangan. Insyaallah tinggi ulang 6 derajat 55,26 jabru berarti 7 derajat ya. Arah hilal 12,54 kacaritakeun lukos kitu nama terpenting tinggi hilal pada malam Senin itu adalah 6 derajat, 55. Ialah ephemeris Inggris. Memberikan hukum jatuhnya ini pada malam Senin adalah 6 derajat 57 beda setik sarwabat. Sulam ayah anu 6 derajat, ayah menang 7 derajat, nuka kula menang na 8 derajat. Kita 8 derajat itu 44 sawan 15 dakiko 42 sawan. Jadi tinggi bulan malam Senin luhur biasa bulan sebab itu makna adalah malam minggu. Itu makna malam minggu na ieu teh irtifaqna malam Senin geus menang 8 derajat paling leutik sulam aya nu menang 6 derajat. Geus acara tahun ieu mah ittifaq kabeh puasa poe Senin. Bareng asana kabeh mudah-mudahan bareng. Teh barengna lamun pamarentah kasalasakeun bon asana ieu mah ieu. Ru'yatna muah asih geus 6 derajat, 7 derajat, 8 derajat masih can karu'yat keneh bae. Serahkeun ka rakyat baru ru'yatna. Kadolo ke dia tuh rampung putih ru'yat aing. Kadolo tuh bulan lagi 2 di dada. Aduh. Itu pada ru'yat tuh ayo mudah-mudahan tapi jalan jelas bareng. Jadi lamun kuari urang poe minggu Senin berarti tinggal sabarapa deui eta? Tinggal 7 poe deui. Senin na tah eta urang puasa insya lebaranana urang Salasa. Lebaran Salasa berarti urang puasa 29 poe. Alhamdulillahirabbil alamin. Jawara mah kesehatan bae kurang sampai aing tenang ya. Sebab titik poe na ku Kangjeng Nabi tapi bulan sabulan akaza artinya 29 aya nu 30. Bahkan Kangjeng Nabi puasa nu 30 poe hanya 1 bulan. Saliana 29. Jadi urang insyaallah nurutkeun teu kisah bukti ieu puasa jatuh pada hari Senin yang akan datang minggu deui kemudian lebaranana poe Salasa menurut hisab qati. Adapun nurutkeun cek itu ru'yat tinggal ditunggu baik hasil daripada ru'yat ibadah ru'yat pemerintah. Jelas dah insyaallah asana Senin sebab darjahna luhur nu sok dipermasalahkeun. Darjahna lamun 2 darjah disulam kemudian 2 darjah leuwih disulam nu keur ieu ge menang 3 darjah sulam dipermasalahkeun sebab nyukumna menang 1 darjah, 2 dipermasalahkeun da eta padahal sulam mah geus menang 2 darjah, 9 hampir 3 darjah mentak tetep bae di badan ru'yat aya kiai orang Semarang idinya datang ka dieu ka kula nanya Kiai, kapan Pak? Saya mah hari hisab ya. Ini pemerintah mah besok. Terus gimana tuh? Terusin aja saya juga mau sama Kiai. Tolong saja guys. Ya ada main berarti di dalam sudah. Kalau mau ngomong lagi seperti itu mantap. Nah, jadi kajian hukum lagi mun dibongkar tanu tahunan orang berbeda bakal kaisinan tanu nuturkeun pemerintah. Wani jasa kula mah. Sebab salah satu tim aya nu datang ka kula.
Saya juga sama-sama pakai. Gitu amat ya, udah nggak usah ngomong. Mual, gula. Ayo gue terus. Menurut anu ngayu ke nyana mual gula gue. Nyana ngayu ke. Antak hampir mayoritas kiai-kiai anu untuk berkiprah di perpolitikan nyekel hisab Jawa Timur, Jawa Tengah sebab di jero teu aman. Ieu kuari mudah-mudahan aman. Ulah aya nanaon sehingga orang kabehan nikmat nuturkeun jelema-jelema anu dilaluhur karaguan sebab ulah boga pikiran kena-kena nyana diluhur dihandap teu bari sangitung sing hade. Tapi lamun akur nyana hitungan para ulama berarti hebat bisa dituturkeun. Mun teu akur teu bisa ulama maka jeung kumaha ge. Teu bisa bae ulama di mana kecuali ulama proposal lain lagi. Demi proposal walaupun puasa kurang no problem. Demi proposal. Teu alakur asal ke proposal ini. Ulah diteluturkeun hukumna teu beres. Engke bensin haram kayak dibeli. Biasa bae nu akurat rokok haram teu makruh. Titik. Urus izin nguna nuturkeun teu ulama haram, kredit haram, nyana malah halal. Rokok makruh, nyana malah haram. Tapi ngajualan terus sana ge di kamar mah ngarokok deui nyana ge. Tampiling abek. Greget jaingna. Seperti jadi kesimpulannya insyaallah orang puasa bae dikuari geura mararandi latihan awak sambut bulan Ramadan lantaran gagah jeung bedasa bulan Ramadan nu tadi geus dicaritakeun sehingga orang rindu datanglah bulan Ramadan teh. Asa dek bersih awak teh. Geus geura gantung-gantungkeun baju jang tarawih kuari teh bersihan maksudna bersihan. Nu kapake tarawih mana nu bakal teu kapake napikeunna. Masyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata dina penutupan pengawasan ieu aya Bapak Wahidin Halim. Nuhun atuh kadir belaka tuh. Mantep kawinkeun urang. Silakan. Ya. Orang tulikeun surutu sihatihi arba'atu asya, syarat sahna puasa 4 perkara. Islamul hiji beragama Islam, Yahudi, Kristen, Buddha, kafir mah asup kana persyaratan puasa. 2 wa aklun boga akal nu edan teu kudu puasa. Mun aya pejabat teu puasa ulah disangka salah keur edan. Ieu edan teu meunang puasa. Lain pejabat bae pedagang teu puasa ulah disalahkeun berarti keur edan. Pokona mah lain pejabat jeung lain pedagang bae beusi aya kiai Golkar teu puasa. Emang edan bae nya mah. Ada redan, betul puasa geredan. Berangkat. Kasilu nikoun minnawi. Haidi. Bersih tina head wa nipasin jeung nipas. Khusus ieu mah. Wedon atuh nya lalaki head. Eta mah sakumaha tamu teh. Aya tamu ka imah kula di dieu suami istri pas dek lohor kukula ditanya pemajikanna nah kalau mau sholat dulu saya mau sholat nanti habis sholat baru saya tanya oh enggak saya lagi men katanya ya otomatis kula nanya salakina kan ya bapak mari kita sholat saya juga sama lagi men yo di borgol ko isya ya kan men naon meureun masyaallah. Ih, aya rakyat Pak Wahidin bodoh kene.
nggak tahu min dia. Harus briefing dulu itu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah.